Mang Anton, damang. Ngadoh. Heeh. Dongkap langsung ngawedang, hebat. Emang Mang Dawal oge. Muheula Mang Dawal oge. Ah iya pawargi Anton Codet teh. Oh Anton Codet kadinya cepengan, kadinya nyetrum. Tuh cek AA Mahardika cenah insyaallah nanti mampir ke tim RGM cenah. Akhir tahun atau awal bulan cenah Mang Dawala cenah. Nanti dikirim aja alamatnya. Saya pamit istirahat dulu. Siap. Terima kasih Amardika. Tah ayeuna orang bakal ngobrol sareng Mang Anton Codet. Naon cenah? Mang Anton. Ngahuap we eta. Tadi ngahuap. Aduh. Oh preman gitu dah. Mangga eta. Rokona mangga. Terus dengar Mang Anton sekarang lagi garap film pendek ya? Film pendek yang berjudul apa nih judulnya? Oh iya nanti kolaborasi. Oh nanti untuk judulnya kita rahasiakan dulu ya. Intina Mang Anton teh nuju syuting aya teh proses syuting film pendek muhun eta make ieu teu kadengeun eta kitu tah dicetrekeun atuh aya artis tuh bisa nyetreken mic yang heran iya dah hulu mic tong dian cek gitu tah gitu tah laras Mang Anton teh nuju garap muhun wuhan eta na cek oh aya hapunten nuju ngagarap film pendek kira-kira naon eta budak takbiran film pendek judulnya mah ulah kayaknya bisa bilang rahasia judul namanya kan kisi-kisi atuh aya kisi-kisi tapi tong dibolkeun kabeh kisi-kisi naon so ulang gas Mang Anton itu sebagai Mang Anton bukan nama Mang Anton mak yang akan acting di satu buah film pendek yang membawa peran yang Anton galau galau malam takbiran kieu galau si eta Mang Anton Mang Anton cek Bapak Sunardi tah garap naon Mang Anton garap sawah cenah garap sawah tuh aya deui teh menuju ngagarap film pendek rahasia tapi karena rahasia ditunggu banyak ditunggu di naon di subrek lain di mana channelnya RGM di RGM siap lah pokoknya mah kasupingan deui wae kumaha sareng saha ieu lah oke heula cek sareng saha ieu lagi sarang Adede aduh alhamdulillah Adede teh aya pamit telepat mah aya Adede mah aya telepat mah nu kieu sanes bang eta naon eta pemain kendang gitu nya kendang kumaha cager Adede alhamdulillah Mang Dawala Mang Dawala nuju rada pilek nih teh ada pilek empuk biasanya udah nuju arusun ge usumna kabagian oge Mang Dawala ieu doh alah kenjing kumaha kenjing Mang Dawala bade
bade nyaksian mencit embe jeung sapi atanapi mantan. alamat mantan di keureut sih Kan dikeureut si eta. Aduh, ampun. Heeh. Kacida-cida teuing mah. Heeh. Anjing teh ayo mang dawal mah tara nyaksian. nyaksian kunaon gitu Ngantosan we daging dongkap ka rumah. eta mah Heeh. Batur keur nyaksian nu dipunci teh mang dawal mah siap-siap ngaeukeun pembakaran kadinya. Arang kadinya siap-siap nyate nyate. Heeh. Ngan harita mah kabagian hulu domba na Hulu mantan. siap mantan wae kana wantan bae sih ieu mah. ini dendam ke mantan sih Orang teker galau. Ongko aing mantan teh. Ongko aing mantan teh cenah non hubungan baik do aing erek di iyo Dejapu. Hah? Dejapu. dijamu. Oh, sudah teh dijamu pepanggih jeung mantan. Heeh. Jadi iya biasa ieu makan mantan wae. kana awewe bae Anton Awe bae ongko urang perpisahan Bang di Anton, tanah OTW yang dulu. Awe bae eta mah heeh. Mun aya awe teh mantan teh serem. Kok gitu. Ku aing. Heeh. kacamata teh ya Mata cenah. Ai eta mah rahasia. Rahasia. Aduh, pupeueuh. Si kacapanon. Si sayang gitu ya. Teangan di teh. Aduh, aya aya no komen deui aya nu komen tuh Bapak Sunardi cenah. Mang Anton OTW the world. aduh Min. Et is ruas Aduh, eta naon? Dujunan Aduh. ai ieu. Naon tadi teh poho. aya no komen Oh, komen. tadi teh heeh Tiguling. Nu komen teh aya tuh aya Bapak Sunardi. Surya Can bisa sare. Eta cek Surya Can bisa sare eta tukangan Mang Anton aya naon Mang Dawala cenah. alah Aya nu guru. guru Dua kata lucu. Setan tiguling. terus serem-serem aja Serem-serem aja. Malah ngakak ada. Alah. Oh. Alhamdulillah tuh loba nu nonton ada deh. heeh aya seberapa Aya 2 juta, ayo 2 juta ada alhamdulillah Tuh aya Titeh Eni Maulani cenah tuh. Aku terjatuh, tak bisa bangkit dan tak lagi. bisa bangkit lagi cenah. Itu tadi setan. Tahun itu. Ya setan. Tijalikeun. Dina judul setan terjatuh. Lain mah Naon? setan tijalikeun. bener Alah. Keur mata deui tiguling tina kursi. Ayeuna Ayeuna tiguling. tinggal satu dia. Aduh. Aya kali hati-hati sukan madah. Heeh. Alah. Eta mah Anton tuh loba nu naroskeun. Film pendek iraha cenah. Bade Bah, rilis salah, deh eta. ya Hah? Tiba-tiba tayang we gitu lah. tiba-tiba tayang Eh. we Tiba-tiba tayang. Aya teu bocoranana tentang naon ieu? tentang naon tah Tentang rahasia. Wah, lain bocoran eta mah lain rahasia bocoran. kene Eta mah rahasia kene. Berarti rahasia mah tidak tahu. tidak tahu Tidak tahu. Berarti makena tempe. Lamun ieu mah YTTA Mang Dawala. yang tahu-tahu aja Ya, aduh nih YTTA menegaya YTTA. Heeh.
sanes iya. Alah. Aya deui nu komen. Tuh aya deui cenah. Aya tisata. Aya deui nu komen cenah bisa-bisanya drama poci cenah tuh. Aya poci drama cenah teh guling. Mangan. Tuh Mama Dinar, Bang Anton lope-lope tuh Bang Anton. Aya tos kadupen kitu atuh. Terus aya fans gitu Bang Anton. Hebat Rada meledak euy. Rada meledak. Ah. Oh, sorry bos. Sorry bos. Sorry. Rada meledak. Rada meledak. Halo, kita keur nyieun baju Anton Codet tukangna. Gede rada meledak. Halo, sah. Ini warna asli. Nyetruman bae. Nyetruman bae. Heeh. Ada naroskeun. Naroskeun Mamah Dinar mangga komen deui Mang Anton naroskeun cenah. Heeh, cenah aya lope-lope gini. Mang Anton menang ieu geuning nya, menang fans. Oh, Mang Anton. Cek urang oge teh aya teu bocoranna jeung film selanjutnya. Oh, apakah Mang Anton bakal menang? Keula urang kan distrik euy. Ka distrik kudu keur gitu di ditu. Heeh. Alah. Oh, mangga. Heeh. Mang Anton kumaha damang Mang Anton? Mang Anton ditaros tah. Alhamdulillah. Oh, Mama Dinar. Ayeuna teh nuju ieu nyeri ti koro aduh. Nyeri ti koro. Nyeri ti koro. Juga nama panas dalamnya. Juga nama panas dalamnya. Ting keur melaka leci kalcero kali ya. Melaka leci cenah. Heeh. Oh, nuhun Mama Dinar heeh. Tah, ieu teh kira-kira carita Mang Anton teh. Hey. Carita Mang Anton selanjutnya apakah ada berhubungan dengan seni? Wesh, ada. Tah, bocorana juga. Bocoran. Mang Anton teh bakal dina seni pokoknya malahnya. Iya betul. Urang nantikeun we. Adede nya. Siap, ditonton eke lah. Nonton lah, pokoknya orang sok nonton nih teh. Masuk. Dina HP naon gitu. Dina HP naon? Dina HP nok nia. Nu aing atuh eta mah. Oh, ini maneh. Asli. Oh, minal aidin hapunten, minal aidin. Asli sugan teh lain merek HP. Nokia amarena ge. Eta mah pan disensor lain sponsor. Atuh Nokia ke sponsor. Ditingali dina YouTube na geuning. YouTube. Oh, YouTube. Dina YouTube RGM. Naon cenah? Dina YouTube RGM aya ieu. Aya deui nu naros cenah. Eni Maulani cenah. Mang Anton tuh siapa cenah? Aduh. Aya deui cenah. Eni Maulani teh deui cenah. Kenalan dong Mang Anton. Aduh. Kenalan dulu. Sok atuh. Kenalan tadinya ngangge bahasa Cina sok. Apa sih? Kenalan dulu atuh. Kenalan atuh bisi aya nu pemirsa teh tah can aya nu apal Mang Anton teh saha. Mengenalkan diri atuh. Perkenalkan, nama saya Anton Codet. Aduh, Anton Codet. Aya teh tah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anton Codet. Dari si gak sih Pak? Anton Codet. Anton Codet. Anton Codet. Di mana? Linggina. Di Dukuh Maja. Dusun Peru. Dusun teuing atuh. Aduh, Mang Dawala. Aduh. Itu di Dusun Peru mah. RT mau asa kalian? Ulah atuh. Nama saha tadi teh? Anton Codet. Anton Codet. Tempat Dukuh Maja, heeh.
ayeuna statusna anjir enggak. Statusna naon single we lah singal tacan kado kabogo berarti lamun dek Pak Adit mah bujangan tah bujangan masih bujangan Anton codet teh masih kena bujangan. Oh Mang Anton hebat yo geus mamah dinar tuh naroskeun Mang Anton. Aya deui ini maulani naroskeun Mang Anton tuh. Aya deui sorang tuh saurang yang lalaki tuh. Surya can bisa sare cenah. Tah. Eta geuning aya Mang Anton nyanyi Mang Anton. Mang Anton tanya aja cenah Mang Anton nyanyi naon bisa teu. nyanyi Mang Anton ieu mah asli teu di tengah-tengah tuh saurang deui namina Teteh Amanda. Hah? Mang Anton lope-lope tuh. Cie. Asli mantana lope-lope Mang Anton. Mang Anton ngapung